Salat 5 waktu berat teh salat teh cing sok berat waktu kumaha bae mata disebut berat teh naon bae salat teh risina aqwalun wa af'alun muftatahatun bi takbir wa muftatamatun bi taslim ucapan pagamelan nu dibuka ucapan takbir ditutup ku aweh salam tara nepi ka 2 jam tara nepi ka 3 jam komo 4 jam 2 menit ge angeus gitunya komo keur hajat meugeningan lobar rabbi firli wa hamdi kerukut subhana rabbiyal azim tengah hiji subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman hamidah gancang berat kok teh gampang enteng nepi ka aya teh bisa membaca salat naudzubillah gawe naon hirup di dalam dunia teh nepi ka pabeuli eta teh Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila pembacaan salat kan bisa-bisa kae nepi ka kiwari eta maca dua ibadah pabel itu pembacaan Allahu akbar takbiran wa ma ana minal musyrikin eta amalan dipanjangkeun deui inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mama eta maca babacaan salat jeung nyalahan kene mata naon ku datang ka ajengan datang ka ustaz saumkeun atuh saumur teh sakali ajengan wayahna ieu pangapungan aya naon bi pangabandungankeun babacaan abitah ibinya mangga sok bi baca Allahu akbar habibi da teu berat teu sugan kudu bari manggul patuh Allahu akbar pondok bacaan ge nu dibacana nu jadi rukun kauli teh keur nangtung maca surat Al-Fatihah la sholata illa bi fatihatil kitab teu salat kajaba maca Fatihah eta kudu maca Fatihah nu paduna teh Mang Yaya teu kudu maca surat Al-Baqarah hanteu Ustaz ajengan abdi macana teu biasa maca Yasin da teu kudu maca Yasin abdi macana teu biasa cenah maca surat Wadduha da teu kudu maca Wadduha hari macana teu kata larang Imran teh kumahanya teu kudu maca surat Al-Imran tulisna maca naon Fatihah teu bisa cenah eta doa iftitahna anjeun terus cenah cukupnya Fatihah hukul gen cekap tapi sah cenah salatna sah bener nya atuh cenah teu bener atuh begitu mah kudu diajar deui sok sorogeun datang ka ajengan bari moal besek dindahar heueuh maksudna mah barang dahar di dinya kitu dilatihkeun Fatihah di babaraha can bisa-bisa walau boleh jeung walau boleh datang pahili bae anu walando diajar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin maca Fatihah juga nutup musi diajar maca Quran pabalik alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim
Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Cik atuh euy dia bisi hoream ngapalkeun ittita eta kita hafalkeun sing bener makhraj eta hafalkeun lantaran makhrajna gagal tajwidna gagal sifatna gagal wayahna Fatihahna teu sah lamun Fatihahna teu baek dibacana bae hafal hatina ge heulana sing eta teh babacana sing bener geus bener mun teu bener wayahna teu sah salatna matak diajar makhrajna diajar di hamzah keneh teu ka iya abawani babana minamu baini mubina mubawna mubuna mubabban baniba aba abi abu aba ibi ibu ubi aba abu datang ka masjid salat sunat 2 rakaat we atuh pung sunatkeun teh heula maneh diuk heula di masjid lalaki ora batur ke salat sunat aku cenah musok ketiga salatna keun bae karena itu da teu lila ngahor apal kahajar walila cenah da eta sok wiridan heula ompong wiridan cenah uing mah langsung jing menang tadi soalna sah teu sah karena itu kiasa sete ieu mah keur macul bae ngobolodo ge sangoprot di ditak eureun heula cenah salat da teu hayang macul ngan berat soteh jang jalma-jalma anu teu husu hirupna